Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji senarang syukur hai urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin mangpirang kanikmatan ka urang sadaya di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kasempetan sehingga urang tiasa pendak deui dina pangajaran bahasa Sunda. Salawat miwah salam mugia salalamina dilimpah ruahkeun ka junjungan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina, ka para tabiina, tug dugi ka urang sadaya, muga-mugi urang ngengingkeun sapaatul uzma atanapi pitulung ti anjeunna. Kumaha kabar sadayana? Alhamdulillah. Daramang? Alhamdulillah. Bapak ngarosono ka hidup sadaya. Kunaon biasa diajar di kelas, ayeuna ngalangkungan video, muga-mugi aya manfaatna nya kanggo hidup sadaya. Tah, dina pangajaran bahasa Sunda enjing ayeuna, Bapak bade ngabahas ngeunaan ragam basa. Tapi sateu acan ngabahas ngeunaan ragam basa, cung ayo saha nu masih emut. Minggon kamari urang tos diajar naon? Diajar ngeunaan ngajaga kabersihan lingkungan imah. Wah, pinter nya. Hidup sadaya masih emut pangajaran minggon kamari. Tah, minggon kamari urang tos diajar ngeunaan kabersihan imah, di antarana hidup atos diajar ngeunaan alat-alat kebersihan. Ya, terus anu kadua nyusun kalimah ngeunaan kagiatan kebersihan. Nu katilu hidup tos praktek kagiatan ngajaga kebersihan lingkungan imah. Wah, hebat hidupnya. Hatur nuhun sakali deui. Hidup nu tos ngumpulkeun tugasna. Pamuga-mugi hidup janten murang kalih anu soleh anu solehah. Nah, ayeuna Bapak bade ngajaran ngeunaan ragam basa. Ragam basa teh aya ragam basa anu loma, aya ragam basa anu hormat. Ragam basa anu loma digunakeunna kanggo saha? Kanggo sahandapeun. Contoh sahandapeun teh saha? Aya adi urang, teras aya oge di antarana misalkan putrana tetangga, aya nu sahandapeun. Teras ragam bahasa loma digunakeun oge kanggo babaturan anu sapantar, anu umurna sami nya. Mohon. Teras ragam bahasa hormat, aya ragam bahasa hormat kanggo diri sorangan, aya ragam bahasa hormat kanggo saluhureun. Saluhureun teh saha? Tadi antarana aya bapak, aya ibu, aya kakak, aya teteh, nya aya bapak ibu guru, atanapi anu umurna, anu yuswana saluhureun ti hidup. Tah eta kagunaan ragam bahasa hormat. Margi benten nya upami ngagunakeun bahasa Sunda mah aya anu namina undak usuk basa. Tah aya tingkatan bahasana kanggo sahandapeun, kanggo diri sorangan, kanggo saluhureun. Ngartos? Nah, muga-mugi hidup ngartos ngeunaan ragam bahasa. Cung, saha nu emut tadi Bapak tos ngajelaskeun ngeunaan naon? Ngeunaan ragam bahasa. Ragam bahasa teh aya ragam bahasa anu loma, aya ragam bahasa anu hormat. Ragam bahasa loma digunakeunna kanggo sahandapeun atanapi babaturan. Sedengkeun ragam bahasa hormat aya hormat kanggo diri sorangan, aya ragam bahasa hormat kanggo saluhureun. Hidup pinter sadayana nya. Insyaallah amin ya. Tah, Bapak bade masihan contoh. Hidup tiasa
ngabuka bukuna halaman 80 genep nya di dia aya ngeunaan ragam bahasa hormat. Saleresna ragam bahasa hormat urang tos diajar oge di bab genep nya. Mohon. Tah, contona di dieu aya kecap imah rorompok bumi kanggo nerapkeunana di dieu nya contoh kalimahna di mana imah tantan teh teras aya oge rorompok mah caket sakola teras dupi bumi bu guru palih mana. Tah di dieu di mana imah tantan teh nah ieu kanggo sahandapeun atanapi babaturan teras aya oge rorompok mah caket sakola ieu kanggo diri sorangan teras oge aya dupi bumi bu guru palih mana bu guru saluhureun hidup sadaya nyarios kasaluhureun kedah nganggo bahasa hormat atanapi bahasa anu sopan teu kenging anu kasar nya mohon mohon. Tah kanggo salajengna nya ayeuna supaya hidup tiasa dicobi nya eusian pancena tah prak pigawe ku hidup di dieu aya 10 soal ku hidup eusian heula kecap kanggo babaturan atanapi sahandapeun kanggo diri sorangan teras kanggo saluhureun upami tos rengse tah ku hidup dibacakeun payuneun sepuhna nya tiasa sareng bapa tiasa sareng ibu kanggo diajar nerapkeun ragam bahasa loma ragam bahasa hormat hormat keur diri sorangan hormat keur saluhureun. Insyaallah manawi dicakapkeun sakitu pangajaran ti Bapa tah mugi aya manfaatna. Sakali deui sata acan ditutup urang enjing ayeuna pangajaran bahasa Sunda tos diajar ngeunaan ragam bahasa. Ragam bahasa teh aya ragam bahasa loma anu kagunaanana nerapkeunna kanggo sahandapeun urang teras kanggo babaturan tiasa teras aya oge ragam bahasa hormat kanggo diri sorangan teras aya ragam bahasa hormat kanggo saluhureun nya contoh saluhureun teh diantarana bapa ibu kakak bibi mamang teras aya oge bapa ibu guru pokona anu saluhureun usiana ti urang nya. Tah contoh kecapna imah kanggo sahandapeun atanapi babaturan teras rorompok kanggo diri sorangan bumi kanggo saluhureun. Nah dina bahasa Sunda mah kaya bahasa mohon. Sakitu wae manawi pangajaran bahasa Sunda muga-mugi hidup sadaya tiasa teras semangat mohon. Tah walaupun hidup nuju aya di imah masing-masing mugi hidup senantiasa ngalaksanakeun ibadah ngaos salat 5 waktu ngabakti berbakti ka orang tua mohon mugi hidup sadaya janten murang kalih anu soleh soleha sareng urang ngadoa pamuga-mugi wabah COVID-19 segera Allah nyabut mugi negara urang aman deui sabihara-sabiharina mohon hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.